Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Penak deui dina channel Api Handy Official. Simkuring umaja kasadayana kanggo nga-like, comment, and subscribe channel Api Handy Official. Dina danget ayeuna insyaallah urang sami-sami medar ngeunaan biantara kitu ta. Dina pedaran kahiji urang pedar ngeunaan wangenan biantara. Naon ari biantara? Biantara nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jalma anu ahli biantara disebatna orator. Lajeng salajengna anu disebat struktur biantara. Nah, luyu sareng sababaraha pamadegan ahli aya nu nyebatkeun yen struktur biantara teh aya nu ngangge salam bubuka, aya oge nu ngangge salam panutup, aya oge anu henteu ngangge. Ayeuna urang pedar biantara anu ngangge salam bubuka. Nu kahiji struktur biantara aya salam bubuka. Salah sawios contona pami muslim salam bubukana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu kaduana aya nu disebat bubuka. Salah sawios contona puji sinareng syukur kasanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Titik. Lajeng nu katiluna struktur biantara aya eusi. Eusi mah luyu sareng eusi biantara nu baris didugikeun ku urang. Lajeng aya nu disebat panutup biantara. Salah sawios contona rupina sakitu nu kapihatur bilih aya basa nu kirang merenah kana mana. Titik. Lajeng anu terakhir aya nu disebat salam panutup. Salah sawios contona wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta perkawis struktur biantara. Nah, parawargi sadayana nu salajengna aya hal-hal anu mangaruhan kana biantara. Hiji aya nu disebut faktor intern, nu kaduana aya faktor ekstern. Faktor intern salah sawiosna tagog nya atanapi diri, tagog diri. Nu salajengna gaya jeung penampilan, lajeng nu katiluna pasemon jeung kepercayaan diri. Faktor eksterna nu kahiji situasi jeung kondisina, nu kaduana umur jeung kaayaan sosial nu ngadangu, lajeng nu katiluna tempat jeung waktu. Eta hal-hal nu mangaruhan biantara. Parawargi sadayana aya sababaraha metode dina biantara. Nu kahiji aya nu disebut metode manuskrip atanapi metode maca naskah. Maca naskah atawa teks biantara. Nu kaduana aya nu disebut ekstemporan. Dina hartos nyiapkeun gurat badag hungkul ide pokok biantara. Salajengna aya nu disebut metode impromptu, spontan eta mah atawa langsung tanpa aya naskah biantara. Lajeng aya nu disebut metode talaran atanapi hafalan. Ngapalkeun naskah biantara nu geus disusun. Nah, eta perkawis metode biantara. Salajengna aya gaya biantara. Rupina seueur gaya biantara teh. Nu kahiji aya nu disebut lagam religius. Hartosna gaya biantarana nu eusina ngeunaan keagamaan, contona ceramah. Nu kadua anu disebut lagam agiator. Lagam biantara anu ditepikeun kalawan agresif jeung politis, contona nalika nuju kampanye. Nu katilu anu disebut lagam konversasi. Gaya biantara anu ditepikeun kalayan eces jentre tur merele, contona dina rapat. Salajengna anu disebut lagam didaktik. Lagam biantara anu eusina ngabejaan, contona ti guru ka murid. Salajengna aya nu disebut lagam sentimental. Gaya biantara anu eusina ngajen atawa meunteun, contona dinu hajat atanapi papait. Lajeng anu pamungkas anu disebut lagam teater. Gaya biantara nu ngutamikeun pasemon jeung lentong. Eta perkawis gaya biantara. Salajengna aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun upama urang rek biantara. Nu kahiji parigel muka biantara, sing teges nepikeun jejer biantara, kade hilap kudu nepikeun panghormat ka pamiarsa, nu dianggap kudu dihormat. Nomor kaduana eces nepikeun eusi biantara. Biasana mah dirembeuy ku babasan jeung paribasa. Lajeng nu katiluna ngentep seureuna nyarita sing ngaruntuy, ulah kaditu ka dieu teu puguh. Salajengna rengkak
pasemon jeung lentong nyarita kudu merenah. Oge nomor pamungkasna sorot panon diusahakeun sumebar ka pamiarsa. Eta nah salajengna aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun upama urang rek biantara oge. Nomor kagenepna gaya basa kudu pikatajieun, biasana mah ku cara nyelapkeun banyol supados teu monoton. Nomor 7 aya kudu bisa ngaluyukeun isi biantara nu ditepikeun jeung tingkat intelektualitas pamiarsa, hartina kudu ngawasa kayaan. Lajeng nomor ka-8 parigel dina nutup biantara, biasana sok dipungkas ku menta hampura. Rupina sakitu dina danget ayeuna perkawis biantara. Sakali deui sim kuring umaja kasadayana kanggo nga-like, comment, and subscribe Api Handy Official. Tepang deui dina pedara nu sanesta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.